Salam harita beki peting bae. Jalma-jalma harita karumpul di mana Mang Durma nyawalakeun jalma nu diutus ka paguron kilat bala. Ya kulantaran kaputusan Mang Durma teh tetep kekeh yen anu bakal diutus ka paguron kilat bala pikeun latihan ilmu silat teh nyatana si guru dibaturan ku Mang Cacan jeung Mang Kimong sararea teu bisa majar kumaha. Harita tunduk patuh be terkecuali aki jalu anu kurang panuju teh. Sok sanajan dari satujuan ku Mang Durma aki jalu dek ngutus si Bayu Sangkan indit ka paguron kilat bala dibarengan ku Mang Cacan oge Mang Kimong. Jadi bakal aya dua orang anu diutus teh nyatana si guru jeung si Bayu. Sabadana reng sababadamian mah sareng harita bubar baralika imahna masing-masing. Anu aya di jero imah Mang Durma teh Mang Durma, si guru, bisun si oge Mbah Jungkat, Neni Karmi jeung Nyi Nurmi. Bajungkat sawa kaula warga kapaksa ngungsi heula cicing di dinya nyatana di lemur panah anu asalna mah ti lemur cangkrem. Eta lemur cangkrem teh ayeuna mah geus dikawasa ku si Wardi jalma anu jahat. Sok sanajan Mang Durma teu rada berat ku kacicingan ku Bajungkat tapi teu bisa majar kumaha. Mang Durma daek teu daek kudu narima kana kehadiran Bajungkat, Nini Karmi oge Nyi Nurmi. Si guru dina waktu harita panonna teh neuteupeuy ka Nyi Nurmi da memang Nyi Nurmi teh geulis rancunit. Jangkungna sapantar be jeung si guru jeung si Bayu ge sapantar da saumuran. Gelisna kawanti-wanti endahna kabeda-beda. Pakulitanana memang koneng umyang beda ti jalma anu sejenna. Sedangkeun Bi Karmi mah biasa bae pakulitanana teh jeung deui henteu gelis-gelis teuing. Bajungkat oge henteu kasep-kasep teuing tapi dina masalah anak mah nyatana Nyi Nurmi teh ya bet dipaparinan anak anu geulis rancunit. Si guru ge menikeun ka kabengbat kapentang asmara hayang ngapemilik ka Nyi Nurmi. Mang Durma sapara kanca harita ngumpul di tengah imah. Ok Mang Durma harita. Guru. Nya bah, kumaha bah? Dengikeun ye. Kumana ye? Isukan Pane kudu indit jeung Mang Cacan oge Mang Kimong ka paguron kilat bala. Cek beja aya di lemur kincir, wayahna kudu datang ka ditu. Kade ulah mungpang, kade ulah kabur di perjalanan. Kasalamatan rakyat lemur panah teh aya di maneh, bro? Bapak nanggung jawabkeun sapinuhna ieu tugas teh ka maneh. Ulah nepikeun ka gagal sok komo maneh teu bisa kana naon, teu bisa kana ilmu silat. Ngerakeun pisan berarti ari kitu mah. Tenang we. Bah tenanglah. Urusan ilmu silat mah pasrahkeun we ka guru. Guru tang tue bakal ngajalankeun sakumaha yang abah. Tenang we, tenang. Percayalah. Mun kitu carana masuk ayeuna mah gerak sare ka itu. Ye, da geus peuting atuh ayeuna teh sok kitu istirahat. Isukan isuk-isuk tong ka mana-mana, pokona mah siap-siap, du singkil, langsung we mangkat. Dina waktu hadat moyan gelah. Ya, tong ka mana-mana awas, mana tu guru. Iya siap bah, siap.
Sabada kita masih guru ngaleos harita ka kamarna samemeh ngaleos teh ngeret heula ka Nyi Nurmi gue atuh. Nyi Nurmi teh kaget. Nyi Nurmi ngabalirkeun wajahna embungeun direret ku si guru. Sabada kita mah blus we si guru teh asup ka kamarna atawa ka ngon. Koledag harita si guru teh ngagoler saterus nambah meuremkeun dua panonna. Bajungkat nini Karmi jeung Nyi Nurmi ge sarua geus terunuheun. Mang Durma oge jeung Bisunsih sarua nya saterus nama harita kabehanana oge narangtung arindit weh ka ngona masing-masing. Pacapkeun Aki Jalu sakulawarga. Aki Jalu harita aya di tengah imah Gergunter ngobrol jeung si Bayu. Bayu degekeun ya. Isuga daek teu daek maneh kudu indit ka paguruan kilat bala euy. Ulah dapikeun kante kade ieu. Aki mah hayang maneh teh bisa kana ilmu silat. Ulah nepikeun kante. Nya bah da sabenerna mah Bayu ge hayang kena ilmu silat. Tapi anu hayang pisan ayeuna mah hayang ka pasir kuda bukan nama bae teh hayang panggih jeung kuda bodas Bayu mah. Penasaran pisan eta kuda bodas teh usaha teh ya gitu. Jeung di ngaranna saha? Kebayang-bayang bae bah impian teh ngajangelek jadi wanoja atawa awewe anu geulis rancunut endahna ka bina-bina bukan heuh. Mal aya tandingna pokona begelis nanti bah. Eta teh ki, duh, hayang panggih Bayu mah jeung eta wanoja teh. Anu hiji deui lalaki kasep gandang wah. Pokona mah mal aya di lemur ieu mah. Kasep tur gelis eta jalma teh. Bayu mah hayang manggihan, kinya. Yang manggihan heula ke pasir kuda. Gegekeun ieu Bayu. Ulah wani-wani ka pasir kuda eta teh mangrupakeun pasir larangan geus dibejakeun ku Aki oge geuningan. Ulah wani-wani kadenya. Kade maneh teh Bayu kade. Bahaya da gede pisan. Kumaha mun maneh teu balik deui sok. Janu bakal tanggung jawab sedengkeun dia teh butuh ku pamuda seperti maneh Bayu. Anu ngajaga lambur teh saha deui iwal teh mah teh meureunna dari Aki mah geus sikolot. Isuk boga teuing isukan oge dipun dodah kudu kawasa teu apal. Dan hari maneh mah masih pamuda perjalanan ge masih panjang yuk euy. Yah dawe urang ngerakeun Aki ja. Si Bayu dina waktu harita ngarti kahayangna Aki Jalu memang geus moal bisa dipungpang. Si Bayu teh kudu jadi jawara. Si Bayu ge lain teu hayang dijadi jawara ngan hayang ka pasir kuda heula panasaran kana kuda bodas anu geus nulungan manehanana. Nek kulantaran geus tarunuh harita singkoloyong ka engona masing-masing. Si Bayu harita ngagoler nangkarak bengkang bari jeung neuteup kana langit imah. Masih kacipta we dina kongkolak panon. Awewe anu geulis jeung lalaki anu kasep teh ngobrol ka si Bayu. Caritaana masih kene kadenge, kagelisan jeung kakasepanana masih kene kabayang. Hayang teuing panggih deui jeung eta jalma. Teka rasa si Bayu meremkeun dua panonna. Reup keur we si Bayu dina waktu harita sare menikeun ka kerek nyegrek. Mangsa alam peuting harita sepi cempling di lemur panah. Anu kadenge teh surat cangkrik. Ciang-ciang bebence. Sakapeung masuk kadenge sora bueuk. Oge sok kadenge sora ajag
di pilewengan. Panjang namang saalam peting dina ujaring icarita teu kacaturkeun para kaum dangu kiwari urang kocapkeun dina wanci isukna isuk-isuk. Manuk-manuk harita geus recet dina tatangkalan ucul acele kenadahan barungah bisa arulin jeung pada baturna. Malahan mah ocon sagala silih udag. Kadang-kadang mah dina dahan silih udagna teh terus hiber kahanap. Saterus nama hiber deui kana tangkal kahi kitu jeung kitu be. Ayam jago oge cing kelewung harita kadenge patembalan jeung ayam jago anu sejenna. Sedengkeun panon poe harita geus meletek nglawarkeun cahaya anak sumirat nyangan buana panca tengah. Cai ibun dina jujukutan dina waktu harita mah masih kene aya menikeun kasing karendang we. Kasorot ku panon poe ataku cahaya panon poe anu kakara medal menikeun kasing kurilap lir ibarat mutiara. Ocapkeun si Guru dina waktu isuk harita. Si Guru hudangna teh pangheula-heulana dibandingkeun Mang Durma sakulawarga jeung Bah Jungkat. Si Guru mah geus hudang pangheula-heulana. Sabadana hudang teh si Guru langsung kacai si beungeut. Saterusna mah nyiapkeun jamparing jeung panahna. Dikumpul-kumpul sabada kitu mah si Guru teh indit ka imahna Asad jeung Juli. Asad jeung Juli ge can hudang. Lantaran rebun-rebun kene dalam dihitung-hitung mah harita teh kisaran jam 5. Panon poe oge can medal ari si Guru mah geus naon? Geus hudang. Ngahudangkeun Asad jeung Juli harita ngetrokan kana jandela kamarna Juli jeung Asad. Asad jeung Juli teh langsung hudang terus mukakeun jandela. Anda breh teh si Guru harita. Asad, hudang euy, hudang. Udang atuh, tong syari wae maneh teh geura udang ieu sakedeung ge caang alam semesta teh. Udang atuh udang. Aya naon teh? Guru euy. Maneh mah ngahudangkeun wayah kieu masih kene poek Aya naon yo? Ayeuna urang ulin ieu ka leuweung ka pileweungan. Urang moro, udang we tiluan. Apana maneh teh rek init tain? Rek init kapaguran kilat bala. Dia bakal ngambek atuh murun Mang Durma. Well, bal ngambek rasa kedeung. Engke oge balik deui. Dina waktu haneut boyan ge urang balik deui urang mah. Sieuna. Sieun dicarekan ku Mang Durma pokona mah. Moal. Biar geus bebeja pokona mah hek bae cenangan ulah dilateuing. Bener ya teh? Bener, bela aku bohong atah. Ila awing bohong ka maneh Asad. Ayo atuh burukeun. Siapkeun jamparing, siapkeun panahna. Bakal we sangu atawa naon we lah, bebakalan. Ulah dahar heula engke wedar mah di ditu. Nya geus itu tungguan heula dek si banget heula nya. Dari jeung uing kudu bebeja heula ieu ka si bapa jeung ka si emah. Nya sok we atuh bebeja heula. Lamun masih kene sare mah keun bae tukur bebeja. Ayo buru gagancangan ieu. Bisi kabur beurang manten. Asad harita hudang saterusna mah lung-lung simut teh dialungkeun keluar ti kamarna, langsung buru kana panto dapur, langsung we ka pancuran si beungeut. Si Guru ditungguan we menikeun kasatianaker. Sabada kitu masih Asad diasup ka jero imahna. Harita disalin ku papakean biasa be dek ulin. Diiket barang bang semplak, jamparing jeung panahna teu poho, wadahna oge dibawa harita. Teu poho Asad teh harita nguliwet heula ka dapur neangan kadaharan, tetela aya di dinya teh. Kulup huyi jeung gula aya setempling, nya geus kitu mah dibungkus harita ku daun cawu. Diasupkeun we kana wadah jamparing. Kana wadah panah. Sabara kitu mah Asad kaluar ti imahna ngagunakeun atawa make jalan dapur kana panto dapur. Gebrug panto teh ditutupkeun saterus nama harita milu jeung si Guru.
Ayeuna urang ka Mas Juli damanya duaan, terame duaan mah. Ayo urang ka Mas Juli. Nah ya tuh ayo lah. Enak naon kita ke ieu baru. Geus kitu Mas Siguro jeung Asad teh muru ka imahna Juli. Diketerokan di jandelana kitu we seperti tadi ngeterokan jandelana kamar si Asad. Sabadana hudang kitu kieu Juli teh daekeun da memang manehanana ge hayang ari kana moro mah. Sabadana tarapti harita Juli teh keluar ti imahna bari jeung mawa kadaharan mekel sangkan teu lapar da dina waktu harita mah acan memuluk. Sabada tarapti mah Juli teh keluar ti imahna bring we nu tiluan teh harita ngabring buru-buru tah jiga anu kasieun si guru ge harita lumpat lantaran bisi kanyahoan kudu jadi bapana nyatana Mang Durma. Ceuk pikirna si guru mah hayang moro heula lantaran di paguruan kilat balama tang tuae moal bisa moro pasti ketat ceuk pikir si guru ulah ka mana-mana kudu latihan silat unggal poe unggal peutingna moal aya waktu pikeun moro kitu ceuk pikir si guru nu matak dina waktu harita kalahkeun ka moro heula. Anu tiluan teh harita lumpat jalma-jalma aya anu nyahoeun kana lompatna si guru jeung dua baturna nyatan Asad jeung Juli. Ditanya buru-buru teh malan ku si guru teh rek moro cenah. Ya sabada kitu mah anu nanya teh tepati penasaran nya diantepkeun bae. Teu lah oge si guru Asad jeung Juli harita geus kaluar ti lemur panah. Didinya mamang salam teh geus rada beurang katempo caang tatangkalan oge katempo harita geus caang malahan mah ponon poe oge geus katempo ngabarasat. Ayeuna urang memuluk heula di dieu euy diuk heula di dieu tah urang memuluk heula da lapar atuh pira aku memuluk di pileuweungan kewe enit mah sakedeung deui yo yeuh dewek mah da tah loba kadareun mah tah pokona mah tah loba pisan ieu kulub buhui kulub sampe kulub cau tah oke kurang mah dahar kenya si guru nempukeun kulub buhui kulub sampe jeung kulub cau dina wadah panahna ugowe Asad jeung Juli teh kacida bungahna atuh calabak bae harita barang dahar cacamuilan teu poho caina oge mawa harita. Sabada kitu mah si guru Asad jeung Juli teh harita leumpang deui ninggalkeun lemur panah. Jalan anu disorang geus apal si guru mah da geus mineng milu moro jeung anu jadi bapana. Kasugri para wargi ayeuna urang kocapkeun Mang Durma harita di imah. Mang Durma mah teu apaleun yen si guru teh geus kaluar ti imahna tadi mah isuk-isuk. Mang Durma mah harita keur nyaneut we di tengah imah jeung Mbah Jungkat. Malahan mah memuluk sagala. Cacamuilan tah duaan teh bari jeung nyang hareupan enteh anu panas keneh menikeun ka ngebul. Sedangkeun Bikarmi jeung Bisunsi harita pakpik-bek miluan masak mantuan Bisunsi. Ari Nyi Nurmi harita aya di kamar Nyi Nurmi mah. Nyi Nurmi dangdan sabiasana be manehanana mah tara loba ile dina dangdan mah. Tapi dina variasi buuk mah manehanana memang pangjagona. Divariasi-variasikeun eta buuk teh pegowe keur mah geulis samalahan mah buukna di kitu di kieu dirombaikeun atawa sok diuntun. Pegowe kageulisan teh makin nyari, makin katompo menikeun kasumirat. Mang Durma dina waktu harita ente suga nanyakeun si guru diantepkeun be cina wargen heula sare sangkan si guru teh dina lumampah na teh jag-jag waringkas. Mangsa alam terus-terusan harita nyarelek terila oge panas we katompo tah cahaya ponon poe teh nyebrot ka imahna Mang Durma malahan mah diburuan oge geus caang.
Kulantaran si guru teh can keluar wae ti kamar. Mang Dur mah harita selena nyamperkeun ka kamar na si guru. Guru, Gura hudang mun itu guru ieu geus. Burang. Apa nek ini lain hayo buru. Woi, gura hudang guru. Tetela eueuh jawaban. Jika eueuh si guru teh di jero kamarna. Mang Dur mah penasaran panto kamar teh langsung didorongkeun ku leungeun katuhuna. Ana bray teh panto muka, tetela waktosna parantos saeb. Ujeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.